alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Gusti Allah teu baheula ngadamel iblis. Eta iblis teh masyaallah ibadahna pohara. Tarangna ge tarangna urut sujud hideung teh coba asana iblis ge pohara teh iblis mantak sigana meusina le tarang hideung ulah wakang hebat-hebat besi aya turunan iblis. Gancang carita nama Allah terus ngadamel Kangjeng Nabi Adam alaihis salam. Barang Kangjeng Nabi Adam didamel ku Gusti Allah tuluy diberean roh wa nafakhtu fihi min ruhi. Hiruplah Kangjeng Nabi Adam. Sanggeus Kangjeng Nabi Adam hirup Allah ngainstruksikeun ke seluruh malaikat. Cak Allah, hai malaikat, kaulah sakumaha anu geus nyarita ka aranjeun kabeh bakal nyieun hiji makhluk Adam ngaranna dijieun tina tin yakni tina endut. Endut itu apa? Endut itu apa? Mengkonon sira mage we. Tina taneuh. Nah, barang geus kawujud Kangjeng Nabi Adam, Allah ngainstruksikeun ka malaikat kita sujud. Brek, malaikat manut sujud kabeh. Illa iblis, kecuali iblis tidak sujud ke Kangjeng Nabi Adam. Iblis pembungeun aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kulantaran iblis tidak sujud ke Kangjeng Nabi Adam, iblis diusir ku Gusti Allah di surga. Sajabat diusir teh ku Gusti Allah teh dilaknat. Sebab wastakbaro takabur kumuluhur wa kana minal kafirin. Kafir teu percaya ka Allah model. Iblis teh nangieun Allah, iblis teh boga kanyahote ti Allah, iblis teh boga tanaga ti Allah, iblis teh boga kasaktian ti Allah, tapi kuari teu percaya ka Allah bahwa iya iblis nangieun Allah wa kana minal kafirin. Model tabah lagi kos kitu tah. Turunlah iblis ka dunia. Diusir ku Gusti Allah. Cek iblis, Gusti abdi mah keun bae diusir ge. Jeung keun bae abdi mah dilanat ge. Lantaran abdi mah ku embung-embungna sujud ka Adam. Abdi makin bae dilaknat ku Gusti ngan. Abdi mah menta dipanjangkeun umur bae datang ka kiamat. Ndek naon cak Gusti Allah maneh dipanjang-panjang umur? Ndek ngagodaan urang santri, ndek ngagodaan urang Cikupa, urang Pasar Kemis, Cilongok mah teu. Dek godaan kalau bahasa dunia tah ieu janji iblis abdi makeun wae cek Gusti Allah maneh henteu lamun kos kitu bakal dikanarakakeun ku aing keun bae abdi mah sadar ka neraka
abdi mah siap kana neraka ngan abdi mah minta dipanjangkeun umur datang ka terus kiamat datang ka kiamat maksudna dek ngagodaan manusia eta teh kitu baca Gusti Allah panjangkeun sagoing umur sakahayang sia ku kumaha ge kumaha sia bae waing dibere sadaek sia mulai Kangjeng Nabi Adam di sorga Masya Allah eta orang di sorga teh jauh lain cara jauh nu didinya tadi petot lain segala ganas segala samangka segala anggur apel araraya eta samangka bae samangka di sorga mah mun dibelah aju dicokot jerona cangkang teh dipakai imahan mahi sakabupaten jadi dihandapan samangka teh karariwe sakabupaten ajunahnya itu berarti segede kumaha samangkana tah eta sakitu teh sabang sahektar sakabupaten ku bodoh isu berat asa kabupatenan bisa liuhan di dieu tah ieu samangka sorga wah Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi Adam kesepian lantaran di sorga sakitu indahna sakitu mewahna sorangan luak liat dengan sakadar istana mahligay sakadar pakaian bubuahan paling jeung malaikat ngobrol Kangjeng Nabi Adam kesepian akhirnya Kangjeng Nabi Adam diketahui ku Gusti Allah kesepian dicokotlah tina tulang rusuk Kangjeng Nabi Adam nu panghandapna dijadikeun Siti Hawa ngabentuk warima Siti Hawa ya Allah ya Rob irungna lain cara di santri atuh irung di santri mah kutil tah mah ieu mah mancung irung teh mancung beungeutna ngadaun seureung matana ya Allah lamun urang ditempok ku Siti Hawa teh nancep ka dieu tembus bangsa nu kieu mah barang di dalam paeh geus teu kuat paeh teh jadi ku gelis-gelisna geus teu kacaritakeun atuh garana ge manusia pertama langsung ku Kangjeng Nabi Adam dek dituan ih cek Gusti Allah Adam aya aturanana ulah Adam atuh kumaha abdi teh bogoh aing nyaho cek Gusti Allah mantak diciptakeun teh ieu teh jang batur maneh ngan tetep kudu kawin heula make aturan aing kumaha atuh Gusti make mas kawin aing nu ngawinkeunana mas kawinna kudu di mas kawinan naon Gusti mas kawinna maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia amat eta Kangjeng mulia amat luhur amat agung amat eta Kangjeng datang ka eta ngaran Kangjeng sholawat Kangjeng pake mas kawin perkawinan Kangjeng Nabi Adam ya Allah ya Rabb lamun aya di santri awewe geulis aju mas kawinna sholawat geus pokona mah tuh sia teh mah siapa atuh sieun anu siap urang dina teu atuh nya mah teu make modal hayang make sholawat bae make emas tolong kesimpulan dalam jadilah perkawinan Masya Allah atuh sakumaha layakna kawin tewe wah mantap indah cek Gusti Allah Adam Hawa maneh silahkan cicing di sorga tapi awas hiji nu dilarang ulah di dahar buah khuldi sakitu hungkul sajaba nama bubuahan mangga bae
nikmati ku anjeun minuman, nikmati ku anjeun sagala rupa nu aya di sorga, hiji buah khuldi ulah. Henteu ka Adam teh surti atuh jeung Siti Hawa teh imah tangga di sorga. Mulai iblis nu diusir teh Adam kenaon sada di luhur ya Adam. Naik nyana ka luhur teu meunangan ku malaikat sakali, dua kali teu meunang, katilu kali melalui makhluk Allah nu ngaran orai. Nyana asup kadinya orai mawa ka sorga, nyana ngawujud deui ambrok jeung Adam sahaya iblis ya hai wau keneh mah alhamdulillah atuh ceuk dek naon bade ka dieu ceuk kanjeng Nabi Adam kula makan leuwih ti heula baheula hirup teh di sorga teh jadi penduduk sorga teh pangawalna dek nganasehatan we ka anjeun kade bahasa Gusti Allah teh kadang-kadang teu kaharti ku urang, nu dilarang kadang diparentah, anu diparentah kadang jadi larangan. Tah ieu sing hade ieu mangan sakadar hati-hati be Allah teh mangga-manggakeun sakabehna nu aya di sorga, tapi ulah ngadahar bakhuldi. Tah ieu teh pikir ku anjeun asana balukarna ieu bakal bahaya. Lamun teu didahar bakal bahaya ceuk kula mah maning dahar bae eta mah deuk percaya deuk henteu kula mah ngan sakadar ngan nasehatan. Masyaallah mangga bae Adam teh kula mah deuk indit deui bae. Kanjeng Nabi Adam teh hebat iblis jadi nasehat dan leuwih ti MZ ieu. Komo Saryudi mah tadi pake bahasa Jawa. Lah kita mah orang ngertos itu ge. Jawane mengkonon itu mah Jawa kronjo ya tapi aku jeung banget sama Jawa Jawa udik nah menang sababaraha iblis datang deui Adam kade ye kieu-kieu ge pangalaman di sorga ieu mangan sakadar merenya hobay jeung nasehatan ari nurutkan nasihat atuh mangga aing teu bae masalah sapira nasihat hati-hati larangan Gusti Allah ngadahar buah kholdi ulah teh eta teh asli nama dahar bae sebab lamun teu didahar kira bahaya. Oh nu bener blis kula mah lain anyar hirup teh memeh anjeun teh sabaraha tahun ibadah ka Gusti Allah teh geus seubeuh geus jaho seluk-beluk di sorga segala rupa pokoknya geus jaho bae ieu mah sakadar nganasehatan mangga bae cek pikir ku anjeun Adam akhirna iblis leng deui Kangjeng Nabi Adam buahnya ieu sebab iblis mah leuwih ti heula kan hirupna nya mulai ditoel ku jana ieu buah khuldi cek iblis lamun didahar bakal langgeng di sorga, mun teu didahar bakal cilaka. Kecan percaya 3 kali kadinya ngan nasehatan deui kumaha Adam geus kaharti nasehat rada sih aju geus didahar kakarak ditoel we. Nah ieu mah sakali deui nya pikir nu mantep jeung nu mateng lamun eta didahar maneh langgeng di sorga, lamun teu didahar cilaka. Geus paning dahar bae kajen koko percaya ka kaula bener blis ye pokona geus sing yakin. Akhirna ku Kangjeng Nabi Adam dicekel dipoteskeun didahar. Masya Allah Kangjeng Nabi Adam begitu ngadahar buah khuldi langsung dikutuk ku Gusti Allah. Adam maneh teh ku kaula dek dijadikeun penghuni surga tetapi kulantaran maneh ngerumpak karena aturan kaula ketik ieu keneh maneh ihbit turun. Kangjeng Nabi Adam begitu dek turun ucutan kabeh ulah makena naon sataranjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa
Kangjeng Nabi Adam turun di India, di Hindi. Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, turun ke handap. Masya Allah, Kangjeng Nabi Adam doraka ka Gusti Allah karena rayuan iblis, akhirnya sadar, sujud. Kangjeng Nabi Adam begitu sujud langsung keluar cai mata, cengkat-cengkat Kangjeng Nabi Adam urut cai mata Kangjeng Nabi Adam ngalir jadi kali. Teureun-eureun kakarak diri Gusti Allah irparosa kaya Adam hudang bahwa tobat anjeun geus ditarima ku kaula kuari mah teangan bae Hawa. Kesimpulan Kangjeng Nabi Adam diterima tobatna, alhamdulillahirabbil. Terus Kangjeng Nabi Adam teh hirup di dunia sanggeus kapanggih Siti Hawa di Gunung Arafah. Terus anak baranakan datanglah kuari ke zaman presiden yang mulia Jokowi. Datang ayeuna ke zaman ayeuna. Iblis dulu kagelakeun iblisna. Urang nama anyar. Iblis mah pangalaman. Urang nama teu pangalaman. Iblis geus jelas bakal jadi penghuni surga neraka. Cak iblis. Nyana ngumpulkeun anak buahna ngaranna setan. Maka trompet ngumpulkeun. Tiup hujana jeung make drum, di samping eta make gitar, aya sulingan, atuh geus sia eta. Nah eta paranti ngumpulkeun anak buahna seperti eta, ditiup ku iblis, tarompetna garatang kabeh. Di dieu ge lamun ditiup tarompet pasti sebab gadeleuna ge ieu ge anak buahna keneh. Cak iblis, wahai anak buah kaula, nyaho maneh bahwa urang bakal jadi penghuni neraka. Woi kantenan cak anak buahna, suditan teu lamun urang ka neraka baris urang bae. Watuh henteu. Maka lamun hayang rame di neraka, lamun hayang boba batur di neraka, wayahna tuh orang santri goda ku sia, tuh orang mau goda ku sia, tuh orang keronjo goda ge, wis aja asa-asa goda lah. Iblis jago jadi bahasa Jawana. Yang ono ni kresek ke godaan wis kabeh lah goda. Siap cek setan, siap. Awas cek iblis, ulah sampaikan kata kagoda sebab urang teu suka, urang teu ridho lamun urang cicing di neraka baris urang. Wayahna kudu dibarengan ku kiai supaya asup ka neraka. Geus puguh bangsa lurah mata memang jadi penghuni neraka. Polisi eta mah geus parantina, TNI kitu keneh, jawara kitu keneh. Ieu kiai ge kiai ajak ka neraka kiai. Siap cek setan kecil kiai kampung mah deh. Tama dibere 500 ge deh. Pokona mah pilkades 500 deh. Kiai rempag juga. Siap. Setan mulai jana turun ke handap noelan. Situ boga motornya. Hayang boga kan. Atuh. Tapi itu boga duit kan. Kredit. DP-nya seberapa sih?
500 goblok setannya hanya atuh ka kredit tolol milu jeung aing aduh 500 kredit guys gampang tobat ka Gusti Allah toe siap bukokan gawe pokok WA WhatsApp sok tanyakan coba nomor HP na sabaraha hayu ibu situ daek tiup tanggung jawab aing ya awalnya mal asal di ngini sial iblis goblok ya setan bisa aja setan gampang awalnya mah barang jualan siapa pembeli atuh gampang ayo baik pokoknya mah daekeun alhamdulillah teu daekeun pelet sial iblis bisa aja heuh neangan peletna kawan Saryudi ya Allah setan terus mega godaan setan terus berbagai-bagai ngalamun jelema ngalamun becek setan teh sepi cekeuna gaul jelema mah gaul jeung itu jelema kakara kaya tiluan kurang hiji jeung sial lengkap geus jelema mah kudu gaul kitu mah doraka ulah ngomong-ngomong doraka ngorak keneh tobat batah geus kolot karak geus terepae sama ngorak keneh angel keneh kapae itu geloban nu ngorak keneh pae ulah mikiran kos kitu tuh moal rame negara hayu bae we gaple-gaple we remi-remi masalah geus pokona mah ulah boga pikiran ka akhirat bisa entah setan bisa tuh mulai ngadeukeutan neng di mana neng bukan muhrim hebat jasa awalnya mas santri dia santri tuturkan terus satu lalaki ngaran lagi aing mah lalaki siap pembeli setan eta kene neng ulina ka mana neng ulah nanya lah pokona mah kula pokona ente neng lain kunaon ieu lain kunaon enggak galak amat sih tak ulah datang ke setan neng jadi awe mah ulah gitu biasa bae awe mah kudu sopan namun teu sopan ka lalaki bahaya awe udah sok jibres gitu daek sing sopan asup cenah ka hatena nyileuk nya kan nyileuk deui ka lalaki lalaki na model sia tah atuh setan ngadeket neng kemana neng ente bade ka dieu cek teh tah jembar hate alhamdulillah kitu we jadi awewe mah ulah sok jual mahal biasa bae sih komo neng mangurang keneh atuh masalah sih kakara ditanya bae ke masalah akhirna tanya neng setan bisa bahasa setan eta langsung nomor HP na sabaraha oh nomor HP 666 mulai di kamar aja pendik ya atuh lagi ngapain neng enggak sendiri ya iya oh gimana kalau kakak jangan udah main HP aja kita tuh oh sapoe dua poe gimana kalau kita ketemuan di pengkolan sial jasa setan bisa berbagai-bagai setan ke pemuda bisaan ke pemudi bisaan setan ke pejabat bisaan setan ke kiai bisaan pokoknya ke berbagai-bagai setan pengalaman tiba heula urangna anyar ente saeutik kiai anu terjerumus ka bawah ku setan geus puguh nu lain kiai mata mah komo si ieu mah
setan ge datang ka sieun urang teh sieun ka setan sieun ka nya mah wah ieu mah bajinganan teh cenah leuwih ti setan ya Allah ya Rabbi masya Allah karim geus puguh tamahan nu mabok geus puguh nu zina digoda ku setan geus puguh tamahan nu judi geus puguh nu korupsi jelas kiai ya Allah ya Rabb kiai ge digoda keneh sing loba salat abeh kanyahoan ku batur tah lain abeh kanyahoan ku Allah hayu sing bener dihareupeun jelema teh sing tegep abeh batur ngalem lain Allah nu ngalem abeh batur ngalem bisa anana setan hayu abeh dikiaikeun ku batur baheula tekan ustad supaya naik derajat teh kiai alhamdulillah berkat nasihat setan ku ari geus dikiaikeun ulah cicingan make udang-udang abeh diabuyakeun hayu geura engke ge make udang-udang mah batur ge nyebutna uya kabel-kabel kuya ya setan bisa biasa bener bae buya oh masya Allah hayu terus sing hebat mungkin lagi mbah siap mbah anom tak iya setan bisa anak pohara matak teureun-eureun setan teh ngagoda kuladaran setan teh embung cicing di neraka barisnyana hayang dibaturan ku manusia teu saeutik manusia anu ngagejebur ka neraka ngabaturan setan lantaran memang tugas setan. Nah di dieulah aya Gusti Allah ngutus malaikat nu malaikat mah diciptakeun ku Gusti Allah teh jangan lempeng-lempengkeun lamun setan ngabengkok-bengkokkeun lamun setan ngajakan ka neraka malaikat mah ngalempengkeun ngajakan ka sorga mulai make cahaya-cahaya nu cahaya-cahaya eta samar rahasia Allah ngan mulai cahaya tersebut dibikeun ka para mursalin dibikeun ka para nabiyin dibikeun ka para aulia-aulia Allah dibikeun ka para ulama-ulama sholihin eta lah aya cahaya malaikat mantap urang teh aing ka mana ye neangan cacaang aing ka mana ye masantren neangan cacaang ye kan di dieu mah teu kudu masantren jeung geus jadi santri kabeh lemburna santri jelema mah lain santri okos menteri agama cicing di departemen agama tapi agama nama eueuh geus kalar itu ku ari mah kabeh urang cicing di negara Indonesia anu demokrasi dielun-elunkeun demokrasi tapi mun neangan demokrasi nu sesungguhna eueuh di negara saha anu bisa demokrasi di negara urang ge demokrasi mah kudu siap dikritik kudu siap di demo kuari makan kritik teu meunang awas salah saeutik ka presiden atuh lain negara demokrasi demokrasi mah takos Gus Dur silahkan kritik silahkan demo siap tanya jawab urusan naon bae dihadapi ku Gus Dur eta ngaranna demokrasi di negara cicing di negara demokrasi eueuh demokrasi jadi departemen agama eueuh agama dan lain-lain sebagainya nu kuari urang teh ye nu kuari urang ye keur nyaritakeun DPR wakil rakyat teu wauh ka rakyat kuarikeun pilkades da pilkades jeung pilkabe naon bedana aya bedana pilkades jeung pilkabe naon bedana naon si odob sia pilkades mah lamun nyana geus jadi poho tapi lamun pilkabe mah pilkabe mun poho jadi tuh kan